Haji aing kurupa-rupa we, Haji. Aya we pagawean teh unggal poe aing. Ditah nyieun kandang naon ieu dek miara naon deh aing. Puting-puting mun geus riweuh, hei Imron. Isuk sia kudu nyieun kandang cenah. Hei, ampun aing dek miara naon mah teh di bejaan Haji teh kunaon-naon teh aing. Di rumah Bunghar teh heuy deh. Pipiaraan teh kadang miara, kadang dijual, kadang miara, kadang dijual. Nah, kebetulan hayeuna ieu. Aing buka duit pisan ieu kasbon aing ka Haji ah. Coba undanganeun kuat brag-brag ieu undanganeun geus maju we deui aing asal usum undanganeun. Riweuh, ampun aing ah. Kaler kidul kulon wetan buset, kuat maju bareng brag-brag heuy deuh. Wah, aing geus maju kieu lieur. Heuy, ampun ah. Asbon ieu ka Haji ieu. Teu dibere abong ngadat ayeuna mah teu dibere. Buset teh kawirang ieu mun teu datang. Undangan ayeuna mah aduh. Aduh. Kemana nih wah can tempat tempo Haji teh? Sekanil eueuh deh ampun teh aing ah. Aing ada kasbon ieu. Mudah-mudahan we atuh meunang ieu. Temen teu meunang ieu ka undangan kumaha ieu? 5 panggung pisan penting ieu buset teh ngan. Coba lamun teu datang teh piaraeun kabeh ieu teh. Abong atuh lamun aprok meni kos beungeut cepot mah beureum. Heuy deh ampun ah. Arera temen aing ah. Ji wayahna Ji. Daek kudu diayakeun ayeuna Ji. Kumaha we carana? Dek kasbon Ji ulah katanggal teu meunang Ji. Waduh aing mun teu datang ya undangan. Era Ji. Jaban warawuh kabeh ieu mah buset. Engan kuat mararang. Ieu nu karyaan. Heuy deh. Ampun aing geus usumna. Kuat ngabereg. Ampun. Aing ieu undanganeun aing ah. Aing ah. Ayo tuh Ji, jura ka dieu aing ah. Dek kasbon ieu. Aduh, ampun aing usaha di Haji. Heuy deh, ai kitu teh mah geus jadi karyawan tetap gitu di dieu. Kos gawe pabrik tetap. Gaji mah nyomana aja gaji. Iya nya suke-suke nya. Geus ngagedokan kos ieu. Cek batur teh. Mani kos manuk tok-trok cenah si Imron mah. Kue geus ngetrok we nya kumaha da pagawean. Da pakuliah teh digawe kumaha. Letik-letik asal manjang di Haji geus babaraha puluh tahun. Eta teh apa geus jadi karyawan tetap. Duh, ieu paku deh. Jadi nilep dina ieu. Duh, pun aing. Jeung ieu palu ge aing. Ieu mah bodem sugan nya naon ieu ngaranna. Aduh, aing Haji di mana atuh palunya. Neangan kuat cataker kebek neangan mah. Teu kapanggih ah. Aya bodem bodo teuing ah. Yang nyaho Haji ka dieu carekan mah. Heuy deh. Ampun Haji. Mana sih Imron teh aing? Kita nyieun kandang nih sok ampun aing. Di mana meureun nyieunna? Itu lain tuh. Buset aing digedigan ku. Nah, atuh ku bodem naon sih eta teh? Goblok sugan burs atuh eta kandang ku je. Leutik-leutik teh aing can kabeli kayuna. Burs atuh, Bro. Sama nih barang kita menang bodem lain make palu ieu. Oh batur aing neangan palu eueuh kapanggih ieu. Buta juga sia teh. Sakitu palu aya di papalangna. Oh di papalang Imah Haji. Lain, papalang material. Burung suganan. Papalang material saya Haji. Barina menyeku palu sia. Popohan ku perep sia eta gede ieu. Burung Haji mah tuh garatihan atuh ieu meureun Haji aing bodoh teuing gleungeun sia getihan ge beak sugan. Babak. Akhirnya wat sekaing. Nyewot atunya amun kudu perep aya garatihan perep batur. Nya atuh mun atuh garogot atuh hade ku sia tah. Buset Haji aing aku nemen aing. Oh kadang ieu ge bakal anggos tenang emang miara naon atuh ieu. Rek miara macan aing, ambil yang kerem sia tah gawean bener. Burung sukan Haji teh. Beak atuh banget aing meureun pejeker goreng kieu teh dicakaran ku macan. Nah bener Haji ieu mijakeun miara naon sih? Yo, doh, dibeakeun oge jira ge yo. Ah, miara naon? Oh siam Ron, nyolong teh ke aing. Popoh ku aing mah. Bari na yang nyaho wae atuh. Bisa yang nyam ku piaran care. Keur mahal care ayeuna. Buset, miaraan care. Heeh, wae di asiritna cenah bisa kieu. Buset teh Ji. Naon kieu Ji? Piragus atuh nyaho. Kieu Ron. Kitu tah. Tah Haji naon ki gituan? Duh, Haji aing. Pokoknya atuh haji ke pen ai kieu mah meureun
rada lila. Modal lila lara lila doh. Gua abu gue atuh cepek prek doh. Ih, cenah bener gawean ah. Jadi sok ajakan deui wae aing. Oh iya cenah beneran miara naon? Heeh, miara careuh. Gua ingin dijual cenah anu neangan. Kamari aing ngedeg beja cek si bos teh si Sarkim. Oh dah ieu ge geus aya 70% tuh lamun cara make persen teh tutup pun Haji. Tuh, nya. Ya. Nyeun kandang ieu kumaha panto eueuh. Jandela eueuh. Aing ngasup. Aing ge bingung, Ji. Oh si anu nyeuna bingung komo aing, Bron. Aing nempun lagi bingung di mana aing ngasupkeun cara atuh sia mah. Meni barang jeun teh ampun aing jadi we seuri. Aing Kitu atuh, Ji. Kali-kali seuri hitung-hitung hiburan keluarga we atuh. Heuy, tenang, Ji. Di pantauan buset ya. Aing poho atuh aing maju poe keneh. Aing poe gedok ge make bodem yo. Aing tadi cilak-cilak memeh. Datang Haji. Buset di mana pantona ieu euy. Terus gawean bener. Kudu ge datang online aing meserna ge. Duh, caruh mun online nyakar nu ngirim nang ge geda. Nya kudu teh aing da beda didinya mah murah cenah. Euy Ji ngomong-ngomong ge Ji dah. Naon? Aing teh usum hajatan yang kasbon heula 50.000 mah dah. Dah tuingan. Mun sagala enak emang saya nu ngonang kitu Mron. Nya emangna ke usumna nama karyaan kuat barber. Nempo batur kuat laliwatan. Aing mesti can salengkah-lengkah acan. Ih, batur loba nu ngondang Haji. Aing kasbon heula nya Ji nya. 50.000 we kira-kira 2 panggungan ya lah. 25 guys kan nutupan ka era we ye nya. Gocapnya Ji nya. Yang mah rupa-rupa tong sagala kaundangan lah. Tibang kaolok-olok parasmanan sia mah. Saminggueun benge nyukna ge. Era Ji lamun teu datang pisan teh. Duh, aing mah kapanggih geus make helm bae era-era teuing. Burung Haji teh aing 50.000 na Ji. Eueuh. Aing dek dangeul bereskeun teh kandang. Gantoran ka dieu. Bung, batu we tuh belakang tuh, jauh atas tuh tuh kanan. Ngat Haji aing aku nemen-nemen teuing aing Haji. Ampun aing mah beunghar. Kasbon aing tibang 50.000 ngaranna jelema beunghar meuni. Wah rese. Yung eta ngeunah banget teh dek daangeulan. Anak buah menta mengalah kita. Ada batu buset, Haji. Ludas satu siat Haji. Wah, yang kepusingan mah ieu titah nyeun pantok aing moal dibere pantok ieu moal mah ku aing direkepan. Tuman wae jero. Heuy doh, segala caruh dipiaraan usum kieu. Domba, sapi, kambing. Heuy, da miara mah caruh. Modar Haji. Nah, woi, terus buka buras ku aja terus. Pusing Haji. Terus Ji. Wah, ampun aing Wah, bodoh teuing ngasoholan we di dieu. Pun dengan ieu aing usaha. Aing ngomong mah karyawan tetap wae di Haji. Di bangkas bon 50.000 deh ka ondang. Buset tengan. Aduh aing bikin kesel wae ye. Beak ku aing Ji ieu mah jeung dangdanan mah ye. Aing geus gergetet mah ye. Ayo. Modal. Aduh, aing baringung ya. Baringung nyiapkeun duit ya. Duit meni geus loba aing poru ku warangas doang aing duit di tenden we teh. Mangka naon dah anu harajatan rada jauh kene di saminggu kene. Aing duit poru ku warang manten poru ku warangas aing kumaha ieu nya dah. Ampun teh ieu duit aing geus loba. Lain aing kamari ngomong-ngomong anu hajatan aing kaundangan kamari tibang 10 juta. Aduh aing buat rada era kene nepi ka ayeuna ge. Ya bawau pan namun teu wau onom 10 juta ge leung. Kudu nama emang nage kanu wau teh 20 juta minimal eta teh. Lain ieu ngadengi batur mah. Asal loba nu hajatan ge kuat baringung. Teu baroga duit cenah. Da aing mah resep da ngadengi nu harajatan we teh. Dumuk meureun duit moal ku warangas ku aing dibagi-bagikeun terus sapanggung 10 juta. Enak ge can kapanggih ieu yo Imron yo. Aing geus atul banget geus hayang mare duit ka si Imron yo. Duh. Ka mana si Imronnya? Biasana oyah kieu geus karasa krusukna eta di jukut biasana mah oyah kieu teh. Tibang jelema gadag kitu mah lu aya duit teh gablek usaha we digawe.
Aing sakapeung sok heran ka si Imron teh. Malah hayu seumur hirup. Malah duit leutik gararetek aing mah ngandengna gue. Malah ampun teh karagok tibang duit sakitu Imron dialaan. Kos aing atuh sapoe 10 juta, 2 poe 20 juta. Ampun si Imron aing diajak senang ku aing sok malah hayu we ngamaro ka Ki Haji. Nyaho Ki Haji galak kos kitu dilulungkut we dilulungkut. Ampun Imron. Ini kemana deh si Imron dah aing sampeurkeun oge nya. Bari jeung kitu oge heueuh karunya main hadapan hitungan tiba heula jeung saya teh kawan lama. Sahabat karib teh anak mencara baheula mah sahabat dekat. Disawer ku aing poe mah si Imron ya. Duh, karunya nya teu beugeun meuli bako-bako acan masalah. Kope teh diungku meni bear anya kuat kos ke Jawadang di mana di panekerna ge dah kira riuh na bos usum undangan meni tengah-tengok pisan anjay kuat pahit bako goceng mending goceng gope terus ke mana tuh aing membuka proyek undangan ke dari kieu ini kuat praktik tuh ini nongol acan aya daun kaung ge pucuk nama lulu bako ge bear aing mah kuat rarudet. Bos Hakim kemana tuh tulungan dia undanganan ya baloba wirang ya aprok jeung tas karyaan di tatangga nu kuat eraeun manehna kuat beureum beungeutna aing teu kaundangan atuh bos geura nongol aing sok tibang hahay heuheuy we gitu aing kuat bisa hahay heuheuy loba pisan kawirang ieu kuat bagrik bos tulungan atuh ampun aing aduh nyegak aing geuning bakot teh Kemana atuh ieu tangkurat si Imron meni rese di mana dibere duit oge di bangdak disawer ku aing harampun. Mah si Imron buset saya teh hejo-hejo kitu kos leuncau bangun keur gugulung wae buset sugan teh sa ini ayeuna ieu men lain ka proyek mancal mencel wae proyek leusuh bos meni kuat tengah-tengah pisan deg-deg nuaran awi oge eta bareungit dipuput heula lain eta sia gugulung wae aduh aing kasur gulungan mah tuh malah daun kaung kabina-bina teuing amin sok nyirikeun teuing eta boga duit teh teu kudu nyirikeun ieu atuh bos geus kacirieun atuh geus wingi geus dek pindah malulu eta nu nguar awi panu bareungit bos meni tega kawing teh aing meni transfer nguncug ka ieu mah kawingan tong ditransfer diuncug bos wingan teu boga rekening teu naon aya rekening listrik jeung cai heuh da kumaha atuh min aing ayeuna mah geus tara pegang peti cash ieu geus tara megang duit cash ieu mah jadi kuskas cash aing kamari teh ditanyieun rekening teh aing kararagok bulang balikna dah teu arari pan kamari oge aing dek nyamperkeun ka sia
Loba tek-tekanan itu duit di imah menita arari aing. Deg-degan duit lain bos. Nya heuh neg-tekan duit, kira aku neg-tekan untuk sia. Aing bos menisok segala endah. Itu nampo anak buah menigis gugulung wae tuh urang sagala petekas petikes aing. Nya watir aing nempok itu mah. Nya heuh. Nge ka imah aing soalna barang aing pada nyairkeun heula ari itu ke kota. Moal deg-degan heula. Deg-degan nangke wah bulan arep. Angot. Pokoknya ka imah ieu kasih Imron ongko heula dah. Karunya teu bukan bako aja nah. Ayo. Ayo. Aduh, lenyap aing. Kampura aing bos gini gangker. Itu geningan yang boga bos teh. Di pasti lenyap atau kau patinggalan asal jam 11 ge bakal tunduk. Ayo lenyap, orang nyusul bos juga nih atau asa etik mah. Upload aja Pak Haji. Masa Min? Nuturkeun bos tuh, bos tarasing Saha? celang wae. Bos sirum, Pisarkim. sarkim. Emang liwat. Tadi tuh kajol tuh bos tarasing celang wae. Masalahnya bos si Imron meronon ku aing asal tinggalkeun ge. Ini kan masih eta terang-terang gitu mah mau bedog. Nuturkeun manehna cenah manehna rek deg-degan duit heula di imah. Buset eta aing duit teu pika ditek-tekan kitu. Kumaha bentukna yang ditek-tekan? Eta ngomong-ngomong naon sih mau bedog. Geus lain usun kurban ieu atuh ayeuna mah. Rek ngeureut daging naon ayeuna sia. Dugana tuh Pak Haji aya kana nu korban. Rek sempag-sempog ge. Tongong batu disempogan ku uing. Ya paling sama masalah kamari ge keur kurban beunan aing kurban meuni 5 sapi. Wah teu kabagi eta sa RT. Masalah sih mah mau peso sorangan mun ngeuretan daging sorangan. Angot Haji mah. Teu ngurutan daging sorangan. Ku daging meni ngampar handapun giribig hingga runduk, giribig di gulungan teh. Ini hampir manggi wirang deui wae. Uing itu yang menang tiru guruntul. Itu ngomong-ngomong saya boga dongkau ngasana tuh dah. Ya, aing meni kituna doang Haji Itu teh. jadi ingat keur baheula tuh dana geus eureun cuman hayang ngasaan cuman ngeunah. Mengeuna ieu mah pokok tampang. Tampang Haji. Panggulung kan poho deui ngagulungna. Sarua jeung tampang Haji, tampang serem. Nih, sama aing teh. Ngasaan. Coba hayang ngasaan panggulungkeun hiji teh. Gugulung sorangannya tuh. Buset aing gugulung sorangan pajang dek pindah. Emang nu kieu mah sok katelah rek pindah. Kita buset inget banget keur baret eta ke zaman nganjang. Pucuk nama lulu daun kaung lage tuh ah. Buset aing. Padahal ada jeureun bedug. Aing ngaran geus ngadenge mah geus jadi mandor proyek udud gugulung. Kumaha sia min aing? Ini puguh Haji. Yang dimanggih wirang malulu nam loba nu kaliwat. Nah, nu kaliwat. Ondanganeun. Duh, ayo undanganeun tong dibaca emang na ayeuna mah keur usum. Aing teu di pikiran ieu keun undanganeun mah. Tara era aing da jeung teu kaundan ge kapanggihkeun nih. Oh, kitu Haji mah rada kandal tuh da. Ya, kumaha tuh da undangan sekuat sakali datang kuat 20 surat ondang pan ampun. Mun sakali malah duget jeleukana Haji mah kuing nyaho digenjang weh. Ayo, kita burus-burus acan. Pusing wae aing digawe di haji teh. Wae moal dibere panto ieu je, ku aing hayang nyaho ieu. Cenah ngasup ke jalan mana ku yang bodoh teh ku aing langsung diteuneun di ditu ah. Geus ah lobong mah coba. Iya, asaan. Wah, ini kuat. Nyot atuh. Sadap, buset heuh si Min kuat sadap. Sadap unang jebang unang menta jebang ngagulung. Jadi semua je geus ah. Mun mana kali itu mah aing geus nuhun ya. Ngasaan. Gedung heula atuh beuseung ti bos sargem gagal, unjang ondangan atuh. Buguh tadi aing kudu dibacakeun si Imron ke aing teh kasbon. Aing ngeubeul omelane da boro-boro jang mere kasbon aing oge ripuh aya nama. Gaji mah meni. Mana mah? Dianggarkeun jadi Dah asal kapanggih jeung nu duitan ge ampun gedeng-gedeng narampan, gedeng-gedeng nampan. Aing ah.
Lain aing ngomong-ngomong udud baheula mah aing keretek we jeung si Imron teh. Dikanyotna ge kuat tarareuh nyarari bibir ge. Nama aing udud leutik aing ayeuna mah. Geus duit loba mah. Nah, iya ya si Imron ya. Maju we kitu si Imron mah. Kuat pake bodem eta malu. Buset teng. Iya meureun ya. Anu disebut naon mengeluh boleh menyerah jangan teh nu kieu ya. Aing menyerah mah entara si Imron teh. Nang ngeluh we doang pis beleun ku aing dicabokan ku duit oge geus si Imron. Anggeus sugan ye ah. Heuy deh. Wah liangan je. Lebok teuing lah segala cara dipiara atuh usum kieu. Heuy deh. Iwan ku teh dibureskeun ye haji ye make bodem. Buset. Halo jelema belas. Buset aing ah. Hau cek Kim. Sia ngagedigan tibang ku bodem 3 kilo sakalian bodem 20 kilo na baru urang kabeungeut sia kadinya sekalian. Ah burung sia mah aing ah. Muka bina-bina teuing cia mah. Oh, Cok maju. nya aing pusing atuh Kim. Palu ku haji dibere. Henteu aing mangge nu kieu we bodem aing teh nyeun kandang ieu ya. Kandang naon Kandang careuh cenah kemiara careuh. Buset batur mah ayam dipiara careuh. Ah bener-bener geus stres ki haji mah. Nyaho haji mah. Sia di waro wae atuh. Kat nyapan kumaha ge dunungan Kim. Tibang jegur aing ngarokok tara. Heuy deh. Cuma teh nyaho wae pan aing aduh aing tibang ngalah Jama. leutik. Ngomong-ngomong sabatang atuh Kim dah. Eta bangunna teh sia udud leutik ngasaan atuh udud leutik dah. Aing geus tara udud nu barerat di kanyotna ieu aing udud leutik wae na mah. Geus capek sungut aing nganyotane nu barerat teh. Sakalian ku sia awi gombong da kenyot aing nu teu asma. Burung sia mah Kim ah. Gombong ti tadi kenyot ka aing sia mah. Aing atuh hayang ngasaan ko sia gitu tah. Udud leutik bangunna teh hipu di kenyotna teh. Nya hipu udud ge mah di kenyotna ge teh di kenyot ge maratak udud ge mah. Buset beuingan. Nah, mawa aing tibang biasana mah aing maos asa lobna aing riba ya ku duit ongko dah. Buset beuingan. Heh. Udud mah lulu tuh dah. Oh. Pat meuli na sia mah udud tenang mentan wae. Aing kumaha atuh Kim aing da usah ge ieu Teu mah sekeretan. keur aing atuh Kim aing. Osok atuh ah. Hah? Osok ah. Nun. Oh keretana ieu dah. Duh, aing ampun teuing. Eueuh aing boga katinggalan nah itu tadi jeung ditumin. Bodong ya. Ya. Ya mah. Kok tuduh kieu si Kim? Nya sedep nu kieu mah. Ieu aing kieu Kim caritana teh Kim. Aing teh ngagawean ieu. Heeh. Aing garek kasbon ka haji 50.000 mah. Kuat lapur eta Kim, kuat teu dibere. Aing tulungan atuh heula sugan Kim. Sia mah sugan boga kitu 50.000, aing teh kudu gede-gede teh nutupan ka era ieu. 2 panggung pisan. Penting ieu. Sia mah dibang duit 50.000 diajak ngomong. Ampun loba tuh bang 50.000 mah papalang aing ge. Buset Kim sia mah heueuh percaya nama sia keur beunghar kuat dipapalang duit 50.000-an ge. Aing nginjem atuh Kim 50.000 mah nya Kim nya. Lah, sagala teh nginjem atuh tibang 50.000. Sore ka imah aing cokot tuh 4 juta masih ai jeung keur kaundangan mah. Buset, 4 juta duit kabeh Kim. Lain campur buuk pirang. Hei dah. Burung sia mah Kim ah. Hore wae ah. Bareto tai saware. Ayeuna sagala buuk pirang aing ah. Ampun aing sarki mah aing ah. Nya hirup atuh meron kudu loba heureuy abe awet kolot. Awet ngora. Ayo enggak cokot ka imah aing ah. Atuh ayo hayang mah. Nuhun Kim aya di sarkim euy.